Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna mikarieus tur mikasono kana carios-carios Sunda bidangan andang es Argayuda Channel nuju di mana we ayana boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui kana nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat dahir sehat batin bari nuju aya rahmat dina rahmat kabagjaan sabapaosna kalian dinten ieu teh simkuring masih saja ngadenggikeun carios nyambung anu judulna Nu Ngelmu Rawa Rontek. Di carios nu ngalalakonkeun Wisnu Kamandaka. Nami Wisnu mangrupikeun nami samarannya, sanes nami asli. Kalayan ieu carios sabagian ageng tina episode mangnyandak tina kajantenan nyata anu kaalaman ku penulisna nya nuju di zaman baheula. Pamugi wae tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajanten pangbeberah manah ka sakur anu ngadangukeunana. Kalayan bilih aya anu kasabit nami kasebat cenengan oge tempat panglinihan hapunten anu kasuhun teu aya maksad kanggo nyebatkeun cenengan salira. Eta mah panginten mungkal resan wungkul jenengan salira oge tempat panglinihan salira sami sareng anu aya dina ieu carios. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu Ngelmu Rawa Rontek bagian ke-16 karyana Andang S. Argayuda. Kisar kawi jeung Wisnu Kamandaka jojoh patungtunggalan. Jurus-jurus kisar kawi kacida cepetna nandakeun hijawara nu geus legok tapak genteng kadek di dunia kejawaraan. Tapi Wisnu oge najan masih ngora gerakan-gerakan silatna dicampur ku jurus-jurus kungfu matak ngabingungkeun kisar kawi. Sabab sapanjang meneh lumantung di dunia kejawaraan kisar kawi teh kakaramanggihan jurus-jurus maenpo anu diulinkeun ku Wisnu Kamandaka. Ari mangkarta dina nyanghareupan Kiraong estu tapisna keran. Jurus-jurus silat pangwaris ti Bapana Wisnu digunakeun sapinuhna.
Katurug-turug Kirahong teh masih tatu urut tarung jeung Wisnu Kamandaka. Jadi gerakan-gerakan Kirahong teu siga memeh manehna cidra. Ciat modar Siakarta Kirahong ngahembatkeun bedogna kana sirah Mangkarta. Anu kabeneran manehna keur dongko nyingkahan sabetan bedog Kirahong anu tadi rek nigas beheungna. Heat belentrang. Tapi Mangkarta teu elah rikat manehna ngibaskeun bedogna dipake nangkis bedog Kirahong. Belentrang sora bedog diadu matak muringkak bulu punduk anu epes mer. Sidalatu ngaburicak tina dua bedog. Sakilat kobang pangwaris ti Bapana Wisnu anu tadi dipake nangkis bedog Kirahong disabetkeun muru ke kemplong Kirahong. Haid Kirahong lain di ngarenjagna barang bedog Mangkarta nyeleber rek nigas ke kemplongna. Manehna gentak mundur sabab teu kaburu nangkis ku bedogna. Pros bedog Mangkarta bisa disingkahan ku Kirahong. Ciat modar Siarahong Mangkarta teu ngantep laju sul tepusku nubleskeun bedogna ngarah kana beuteungna Kirahong. Tapi basak Kirahong ngagilekeun awakna pikeun nyingkahan gobang Mangkarta eta kajian teu diantep ku Mangkarta. Sakilat manehna najungkeun suku katuhuna. Aduh ieu Kirahong ngagoak kanjutna geuna pisan ku tajongan Mangkarta. Laju awakna pupurungkutan bakat punahan seul anu kacida. Modar Siarahong Mangkarta nempok Kirahong popoyong kodan sakilat ngagajang bari ngahembatkeun gobangna. Teu bisa disingkahan najan Kirahong rikat mundur tapi tungtung gobang Mangkarta ngabeset dadana. Aduh ieu Kirahong ngajerit laju luncat ngajauhan Mangkarta. Dadana ulawaran ku getih. Najan teu jero tapi raheutna gudawang ngocorkeun getih anu lain seutik. Kirahong nungkup dadana laju ngajauhan Mangkarta. Kacaritakeun kisar kawi barang nempok Kirahong eleh jajaten ku Mangkarta manehna kacida nafsuna. Angkohanna mah rek luncat meru Mangkarta. Tapi Wisnu surti kana galagat kisar kawi buru-buru narajang dina gerakan silat Cikalongan. Jurus garuda ngapak jumorelat muru kisar kawi. Suku katuh Wisnu anu meber teu bisa disingkahan ku kisar kawi ngacedak kana iga burungna. Aduh kisar kawi ngagoak tajongan Wisnu karasna lir martil anu ngacedak kana iga burungna. Tapi kisar kawi buru-buru ajeg deui pipikiranna museur ka Wisnu Kamandaka. Sabab tadi oge kabeunangan ku Wisnu teh pedah manehna ngaran cabang pikir ka Kirahong. Modar sia Wisnu kisar kawi dina nafsu anu ngaberung ngaluarkeun sakabeh wawasena. Bedogna ngahiu krek nigas beung Wisnu Kamandaka. Gerakanana dibarung ku sora ngagorok anu kacida tarikna. Maksudna supaya Wisnu teh biseun budi deui sabab geus lating tarum jeung Wisnu teh tanagana mimiti suda sabab warugana geus teu saperti bareto mangsa manehna keur ngorak keneh. Wisnu gentak mundur dina gerakan jingkrak dewa monyet. Los gobang kisar kawi ukur nyabet angin. Ciat modar sia Wisnu Kamandaka kisar kawi sul tepus dina panarajang nu leuwih rongkah. Pedog panjangna nyeleber deui rek ngabeset beuteung Wisnu Kamandaka. Hait moal waka kisar kawi Wisnu nariksu kencana ka tukang laju ngarempodkeun beuteungna. Plos ku bang kisar kawi nyamos deui ukur liwat sababaraha senti tina beuteung Wisnu. Wisnu Kamandaka surti kana kayan kisar kawi anu amuk asor dina ngagunakeun ilmu-ilmuna. Wisnu Kamandaka najan boga jian rawa rontek tapi anggar teu bisa dipake ngarubukeun kisar kawi.
Kugituna manehna langsung ngawatak aji tapak geni. Dengan katuna ujuk-ujuk kumalatar liliningin. Laju bijil haseup bodas tina dampal leungeunna. Tandanding ilmu tapak genina geus hirup dina leungeun Wisnu. Ciat modar sia budak edan. Kisar kawina rajang ku budak panjangna anu diarah rek nubles beuteung Wisnu. Tapi anehna Wisnu teu nyingkah, teu nangkis. Da Wisnu mah teu make pakarang. Awakna tetep ajeg dina pasangan kuda-kuda anu pengkuh. Kalian teu bisa disingkahan deui. Beres budak kisar kawi ngagabres kana beutang Wisnu. Tapi dina mangsa budak kisar kawi ngagabres kana beutang Wisnu, sakilat Wisnu ngababukeun dampal leungeun katuhuna kana dada kisar kawi. Tobat kisar kawi ngajrit maratan langit. Ngoceak maratan jagat. Awakna langsung ngagedebur ni bandemah. Tina sungutna ulawaran getih hirup. Laju kokosodan bari ngutang-ngutakeun getih lalamaran. Kisar kawi katiban aji tapak geni anu digunakeun ke Wisnu Kamandaka. Awakna langsung ngagedebut di bandemah. Anu tadi amuk asor lir banteng kataton antukna ngalumpuruk lir kapu kaibunan kawas kapas kahujanan. Awakna ngadak leungiteun pangawasa boro-boro bisa tarung deui hayang hudang oge teu kadugaeun. Tina sungutna teu eureun-eureun ngalei getih hirup. Jang Wisnu mangkarta ngajerit tempo Wisnu Kamandaka katiruk ku gobang kisar kawi. Laju kumolebat muru Wisnu Kamandaka. Lain deui mangkarta hariwangeunana sabab beuteung Wisnu katiruk gobang kisar kawi parat nemeh kana tonggongna. Punten pangyabutkeun gobangna. Wisnu metek tulung ka mangkarta anu geus nepi ka dinya. Atuh najan beri ngadeg-deg mangkarta laju nyabut gobang anu niruk beuteungna Wisnu Kamandaka. Punten ngasulah sakedapnya. Biasa simkuring sejangiri ngemutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangkeun ieu dongeng. Atuh utamina panginten kanu nemean bilih YouTube-na teh acan di-subscribe. Punten di-subscribe heula nya. Tiasane supados di mana simkuring medar di lalakon enggal dina kalajengan ieu carios. Tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kaliantong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Wisnu Kamandaka nyureng nahan kanyeri. Tapi basa gobang geus kacabut
Wisnu ukur narik napas panjang bari ngusap beteungna anu urut ka tiru kubang kisar kawi. Aneh bin ajaib teu pati lila beteungna liput deui tai urut-urutna tas ka 12 kubang. Ujang teu naon mangkarta hariwangeun sabab kapantari teh gobangna kisar kawi nembus beteung Wisnu nepi ka parat kana tonggongna. Alhamdulillah mang teu sawios-wios Wisnu ngajawab Mangkarta bari biar marahmai supaya Mangkarta teu hariwangeun deui ku manehna. Laju Wisnu muniang bari ngabebener tangtunganana saterusna nyampeurkeun kisar kawi anu keur ngagogoler teu walakaya. Hei kisar kawi, kumaha ketak anjeun ayeuna? Masih boga karep rek ngarogoh halaka kula? Wisnu Kamandaka sanggeus deukeut ka kisar kawi, laju tumanya beri panunan neuteub seukeut kasih ka kisar kawi. Wisnu Kamandaka hayangeun boga tangtuan ti kisar kawi, ngeunaan paniatan manehna ka dirina. Ampun Jang, kula ngaku eleh, moal deui ku ani ka diri anjeun. Kisar kawi antukna kedal ucap nyerah ka Wisnu Kamandaka. Sabab pamoalan pikeun manehna bisa ngelehkeun Wisnu anu nyata-nyata ngabogaan ilmu rawa rontek. Boro-boro neruskeun ditarung ngalawan Wisnu. Kapan ngomongna oge dibarung kurang hapranjug nahan kaeungap. Syukur atuh ari kitu mah. Jung wae ari geus kaduga di lumampah mah geura mulang. Ngan mun bisa mah geura eureunan kana laku jahat teh. Sabab anjeun teh geus bau taneuh, sagedeung di oge bakal datang mangsa mulang ka kalangkengan. Wisnu Kamandaka mere pepeling ka kisar kawi sugan kartieun. Da sakuduna pandar kisar kawi mah ngeureunnan laku jahat. Tapi kisar kawi teu nembal kana ucap-ucapan Wisnu Kamandaka. Sabab pikeun manehna mah jadi begal atau garong teh geus ngurat ngakar dina jiwana. Hese rek robah. Ceuk kasarna mah cenah kagok borontok ka pelang-belang. Rek diteruskeun wae nepi ka datangna mangsa ajal. Saterusna kisar kawi sabalad-balad ting juringkang ninggalkeun eta patempatan muru pamatuhanana. Ujang leres Ujang teh teu kuat kieu. Mangkarta tumanya ka Wisnu Kamandaka sabab masih sangcaya kana kamampu Wisnu. Da tadi teh apan beuteungna ka tiru kobang kisar kawi. Sadean katempona geus pulih deui tapi bisa eta tuh di jero kitu pamikirna Mangkarta anu kacidah riweungeunana ku Wisnu Kamandaka. Leres mang sim kuring mah teu kunaon. Alhamdulillah teu anu karaos. Wisnu buru-buru ngajawab Mangkarta supaya Mangkarta ngarasa regreg sabab gaciri Mangkarta teh kacidah riwangeunana ku manehna. Janten ilmu rawa rontek kagungan tuang rama teh terus diwariskeun ka Ujang. Mangkarta tumanya bari hatena ngarasa helok. Geuning orang-orang geus boga ajian rawa rontek. Untung tumrapna ka jalma nu hade-hade, nu hade budi. Jadi moal disalahgunakeun. Hate Mangkarta baceo banget ku aheng. Sumuhun mang, tapi dianggo ngalawan kisar kawi mah geuning lir anu teu nembongkeun kasaktianana. Gerakan-gerakan sekilat kisar kawi kecida cepetna. Mun teu gaduh ilmu rawa rontek mah pasti abdi bakal asor ku kisar kawi. Wisnu Kamandaka ngaku kana kaluhuran ilmu silat kisar kawi anu tiap jurusna hese rek disingkahanana. Namina oge jadukna para begal tos legok tapak genteng kadek dina urusan main pomah. Pamisanes Ujang mah nu jadi lawana sakedap oge pasti tos binasa ku kisar kawi. Tapi alhamdulillah jadukna para begal teh meunang pangajaran anu meujeuna ti Ujang. Mangkarta cumirita mereka jelasan ngeunaan kisar kawi
anu emang geus kakoncara ku kaahengan ilmu main pona. Mohon kitu panginten mang. Tapi kumaha caritana geuning Mang Jol aya di dieu. Wisnu Kamandaka anu tadi oge ngarasa heran ku ayana Mangkarta. Tapi karek keburu ayeuna tumanya ka jenisna. Kieu ujang lalakonna teh. Atuh derek-dek Mangkarta ngadongengkeun kajadian ti mangsa tepung jeung remoan kisar kawi nepi ka manehna aya di dinya. Segalana gemet imet dicaritakeun ka Wisnu Kamandaka tai anu kaliwat. Duh hatur nuhun pisan Mang, geuning Emang teh sakitu belana kasim kuring. Wisnu Kamandaka kacida tumarinana ku kabelan Mangkarta ka dirina. Mani carindak-dak Wisnu teh ku kagagas peda aya anu bumela ka dirina. Ih atuh tos sakedahna ujang. Apan Emang teh murid Tuang Rama. Janten ujang teh masih kula warga Emang anu wajib dibelaan. Mangkarta cumarita anu kacida dariana. Sebab anu dilakukeun ku manehna saestuna datang tina anti sanubarina. Tanda bukti yen manehna masih ngaku guru ka bapana Wisnu. Moal pernah cidra nepi ka iraha wae oge. Katampi pisan kabela Emang kasim kuring, pamugi Emang salawasna diparin kakiatan lahir teu kaning batin. Hatur nuhun Emang. Wisnu acong-acongan tanda nganuhunkeun ka Mangkarta. Hatena reueus kudu jadi bapana. Sebab murid-muridna sakitu satyana kanu jadi guruna. Ih ari ujang. Nah make nganuhunkeun sagala. Ieu mah hitung-hitung Emang mecak pangabisa. Teu teu aya ujang mah tara ngalakukeun hal sarupa kitu. Can wani Emang teh rumah saborangan. Mangkarta emang saknyana sagedengeun mantuan Wisnu teh manehna oge ngarasa kebantu ku Wisnu sabab aya jang tangguhan dina mecak pangabisana. Da tibareta oge can wani ngalakukeun hal saperti ayeuna. Ayeuna mah tos aman Mang, pilih Emang bade meuli majung wae karunya ka embina dikantunkeun nyalira. Wisnu antukna ditamulang ka Mangkarta sabab bojana ukur nyorangan. Anak-anak Mangkarta teh anu di lembur. Anak dua teh kabeh oge maratuh di kota. Mang matos menang izin ti embina adik nuturkeun ujang ngalalana ti kapungkur hayang mecak ilmu kanuragan teh. Tapi teu aya kawani. Ayeuna penak jeung ujang asa gaduh jalan sabab janten ludeung sareng ujang mah. Mangkarta muga ditamulang teh. Manehna hayangeun ngalalana barengan Wisnu Kamandaka. Ih, ari Emang nyayu atuh ari tos kengeng idin ti embina mah. Tapi pasti lami Mang. Margi cantang tos deugi ka iraha. Lempang ukur nutur-nutur kerteg ati. Wisnu Kamandaka ngawanti-wanti ka Mangkarta. Yen rumampahna pasti pilih laeun. Tisawiyos ujang Mang siap nuturkeun ka menawae dugi ka iraha wae. Mangkarta buleud paniatanana moal rek Mang. Mohon atuh yuk urang neraskeun lampah Mang. Antukna Wisnu ngajak lumampah ka Mangkarta sejan neruskeun ngalalana. Nu dukarek ka mana? Dukarek nepi ka iraha. Pun barawargi rupina ceros nyambung anu judulna nu ngelmu rawarontek bagian ke-16 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manabi urang diperem umbar nu panjang tiasa ditepangkeun dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan
Mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina enggone ngadukikeun ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.